Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan bujang petepang lawung pamprok jongok. Sareng sim abdi Kang Tedi Kusnaidi asli ti Kosambi. Ngosok ngaji, ngosok nyanyi, ngosok ngangon meli. Musieun ku kunti aya kunti nali brata sareng kunti nali kolor. Walawargi sadayana alhamdulillah dangat ayana abdi teh biasa damal no puguh kitu nya kapukeun mah gamelan teu pararuguh. Dangat ayana abdi damel nu puguh damel di toko asep, toko sembako. Pokona abdi toko sembako eta disajiikeun bermacam-macam makanan, disajiikeun bermacam-macam minuman, disajiikeun bermacam-macam rokok. Pokona mah aya di sadayana dinya. Tong isin, tong era, lauk asin, lauk peda, tong isin, tong era gitu nya. Lauk asin lalajo film, lamun isin sok aya make di helm. Pokona mah di dinya bermacam-macam mie aya disayogikeun. Aya mie sedap, aya mie sarimi, aya mie Indomie. Mie uni mah aya di bumi abdi kitu nya. Sok bobilih wargi sadayana peryogi kacang-kacangan. Aya kacang suuk disayogikeun, kacang garing disayogikeun, kacang garuda disayogikeun, kacang bersih mah eueuh komo kacang krem mah peurih gitu artinya. Sok tong era-era, tong isin-isin, sok sumpingan wae ka toko asep. Dirinya bersifat pendak sareng nupang gantengna, nupang asepna sareng Kang Tedi tehnya. Walawargi sadayana dirinya sok bermacam-macam, aya bermacam-macam minyak wangi disayogikeun, minyak bimoli disayogikeun, minyak hemat disayogikeun, minyak khania disayogikeun. Pokona minyak-minyak eta berasiat kangge goreng-gorengna gitu teh. Oge berasiat kangge ngubaran panyawatna. Sok misalkan ibu atau bapak hayang tumbuh rambut bila anu botak kitu nya sok minyak eta diusap-usapkeun kana tarang atau ka rambut anu aya rambutan terus muaikeun maneh insyaallah baginya insyaallah herang gitu teh.